Assalamualaikum. Waalaikumsalam coy. Gampang wa? Alhamdulillah. Iya ya doh. Habis sibuk enak euy. Aduh, oh sibuk kan tuh. Sibuk di ditu nama jadi pengurus pertanian lah di desa. Wah, hebat aing mah. Udah ari banget petani gini Oh, benar. masing jiwa playboy gini banget petani gitu. Oh, alhamdulillah tuh nya dia teh naon atuh teh? Biasa rapat aya penyuluhan ti pertanian ti ditu. Oh, nya. Oh, palingan mawa Iya, iya. teh ya si rapat nanti dia. Jadi urang teh dibantu ku pemerintah teh dibini alpukat lah. Oh, benar, alpukat yang benih teh nya. Tuluy diterangkeun tata cara melakna. Oh, diterangkeun. Oh, jadi betah atuh teh. Jadi supaya alus buah teh kudu kieu carana cenah. Oh, carana kumaha cenah teh? Tah lamun urang yang apal ieu mah. Cep di dia teh make antara sekitar 3 meter antarana 4 meter 4 meter. Cep deui di dia make antara gitu. Oh, maksudna teh make jarak ka dieu teh kitu tah. Henteu gitu kan. Alpukat ieu mah alpukat ya. Pemerintah teh mere bina alpukat cep di dia. Tanya. Dia teh make antara 4 meter tah Oh, cep di dia supaya buahna halus. Heeh. Jadi Maksudna teh make jarak berarti di tengah-tengahna teh kitu. Tuh ya dia mah pemerintah ge nu mangna teh ka urang teh bina alpukat ka pertanian teh. Heeh. Ngan dibajaan tata cara melakna teh kieu. Ya kumaha Cep di dia make antara 4 meter supaya buahna halus. Oh, jarakna teh sabaraha maksudna teh teh? Itu dah tuh make jarak, iya mah. Jadi tuh nage, jarak gitu, iya mah Oh. tiba alpukat tungkul gitu. Cep alpukat di dia, make antara 4 meter supaya buahnya halus gitu. Ya maksudna teh kan anta melak alpukat di dieu jeung alpukat di dieu teh itu kan make jarak gitu maksudna teh urang teh. Tuh, Hah? dari itu ge keur pertanian teh penyuluhan teh teu ngurus-ngurus jarak eta mah. Oh, maksudna kan make alpukat- jarak kata teh atuh. Alpukat ieu mah alpukat tah di dia, ka dia 4 meter supaya buahnya halus. Terus eueuh jarakan eta teh? Henteu, lamun maneh kekeh hayang melak Urang jarak maksudna mah. teh yang jarak urang teh sabaraha Mun gitu. kekeh hayang jarak mah dina piheuletan beda lamun di dieu mah kalah balakan alpukat. Mun hayang melak jarak lin, Heeh. da teu dibere pemerintah ke jarak mah. Maksudna teh jarakna sabaraha gitu lain melak jarak. Hah? Lain jarak anu di sisian eta teh urang teh maksudna teh. Uing asal lieur euy, uing nu maneh teh sanu lieur euy jarak teh. Ya, urang maksudna teh jarakna sabaraha gitu tah. Oh, jarak. Oh, berarti antara jeung jarak teh eta kene. Oh, sarua eta teh Oh, sarua teh. aing euy kalau puyeng nya. Lah kitu ya pokona mah geus atuh lah. Heeh.